Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa sholatul kusufi jeung ari salat gerhana. Wa sholatul kusufi jeung ari salat gerhana li syamsi pikeun matahari. Wa sholatul khusufi jeung salat samagaha gerhana. Sunda nama samagaha gerhana. Lil qamari pikeun bulan. Kulun etari saban-saban sahiji, kulun etari saban-saban sahiji. Min humanu tetap itu kulun tina syamsi salat naon kusuf jeung khusuf. Min humanu tetap itu kulun tina kusuf jeung khusuf. Sunnatun eta hukumna sunat. Sunnatun eta hukumna sunat. Muakkadatun anu dikeukeuhkeun itu sunat. Sunat muakkadnya. Pain patat maka lamun lepot. Pain patat maka lamun lepot. Naon hadhihi sholatu ieu salat lam tuqdo maka teu kudu dikodoan. Ieu salat lam tuqdo maka teu kudu dikodoan ieu salat. Aya lam yusra tegasna mah teu disyariatkeun. Aya lam yusra tegasna mah teu disyariatkeun naon qodauha ngodoan ieu salat. Aya lam yusra tegasna mah teu disyariatkeun naon qodauha ngodoan ieu salat. Wa yusolli jeung salat si jalma, wa yusolli jeung salat si jalma likusyufi samsi pikeun atawa karena samagaha matahari. Likusyufi samsi karena samagaha matahari. Wa khusufil qamari jeung samagaha bulan. Rakaataini kana 2 rakaat. Salatna sabaraha rakaat? 2. Yuharimu takbiratul ihram. Si jalma yuharimu nu takbiratul ihram si jalma biniyati sholatil kusufi kalawan niat salat samagaha. Biniyati sholatil kusufi kalawan niat salat samagaha. Sok usolli sunnatan lamun aina matahari gerhana matahari likusufis samsi lillahi ta'ala rakaataini lillahi ta'ala. Lamun gerhana bulan khusuf berarti usolli sunnatan li khusufil qamari rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Cara Idul Fitri usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Idul Adha usolli sunatan li Idil pakai lam li Idil Adha. Taya ge sarua gerhana matahari usolli sunatan li kusufis syamsi rakaataini makmuman lamun ngamakmum lillahi ta'ala. Gerhana bulan khusuf kuho gerhana bulan ma usolli sunnatan li khusufil qamari. Summa ba'da fatihati salajengna dina sabada iftitah wa ta'awudi jeung ta'awud a'udzu yaqra'u maca itu si jalma yaqra'u maca si jalma al-fatihata kana surah al-fatihah. Geus maca surah al-fatihah teh wayar kau jeung ruku si jalma. Wayar kau jeung ruku si jalma. Geus ruku sumayar pau salajengna nyengkatkeun si jalma. Sumayar pau salajengna nyengkatkeun si jalma rosahu kana mastakana si jalma. Rosahu kana mastakana si jalma. Mina ruku tina ruku sumayat tadilu salajengna itidal si jalma. Sumayat tadilu salajengna itidal si jalma. Geus ruku terus i'tidal sumayaqra'u tah ngan geus i'tidal teh maca Fatihah deui. Sumayaqra'u salajengna maca itu si jalma. Sumayaqra'u salajengna maca Fatihah maca si jalma al-Fatihata kana surah al-Fatihah. Al-Fatihata kana surah al-Fatihah sanian barina nu kadua kalina. Sanian barina nu kadua kalina. Jadi geus ruku i'tidal teh maca Fatihah deui jadi 2 kali. Sumayar kau salajengna ruku si jalma. Sumayar kau salajengna ruku si jalma sanian barina anu kadua kalina. Ngan ruku nu kadua kalina mah akhofa nu leuwih ringan leuwih enteng. Akhofa nu leuwih enteng itu sanian. Akhofa nu leuwih enteng itu sanian minal ladzi tibatan ruku. Minal ladzi tibatan ruku qoblahu tetep itu aladi samemeh itu sanian. Qoblahu tetep itu aladi samemeh itu sanian. Sumaya tadilu tuluy i'tidal si jalma. Sumaya tadilu tuluy i'tidal si jalma sanian barina anu 2 kali. Sumaya tadilu barina anu kadua kalina. Sumaya tadilu salajengna i'tidal si jalma sanian barina anu kadua kalina. Kakarek we geus 2
2 kali ruku. Rukuna sabaraha kali? 2 kali. Jadi ruku 2 kali teh dina salat samagaha. Fatihahna 2 kali. Maca Fatihah, ruku sakali tah. Cengkat deui i'tidal, maca Fatihah deui, ruku deui, terus gitu i'tidal deui, sujud jadi 2 kali, rukuna 2 kali, maca Fatihah deui. Terus sujud. Sajdataini kana as-sajdataini kana 2 kali sujudan. As-sajdataini kana 2 kali sujudan bitumaninatin sarta tumanina. Bitumaninatin sarta tumanina fil kulli dina sakabehanana. Fil kulli dina sakabehanana. Sumayu sholli salajengna salat si jalma. Sumayu sholli salajengna salat si jalma rakaatan kana rakaat saniyatan nu kadua. Rakaatan kana rakaat saniyatan anu kadua biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung, biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung, wa qiraataini jeung 2 kali bacaan, wa ruku'aini jeung 2 kali ruku. Sarwalah praktek nama rakaat kedua nama jiga nu tadi gitu. Wa biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung, wa qiraataini jeung 2 kali maca Fatihah, wa ruku'aini jeung 2 kali ruku, wa i'tidalaini jeung 2 kali i'tidal, wa sujudaini jeung 2 kali sujud. Cenah tawin. Ieu nu saeuy cing. Wada jeung ari ieu nu di mazkurnya praktek nu bieu dicaritakeun. Wada jeung ari ieu mazkur makna qaulihi keluarkan eta. Makna qaulihi eta makna ucapan ki musannif. Makna qaulihi eta makna ucapan ki musannif fi kulli raqatin minha qiyamah. Minhuma qiyamah ini tegasna malapad fi kulli raqatin minhuma qiyamani. Fi kulli raqatin eta tetep dina saban-saban rakaat. Fi kulli raqatin eta tetep dina saban-saban rakaat. Minhuma nu tetep itu rakaat tina raqaten. Minhuma nu tetep rakaat tina raqaten di luhur aya. Raqaten qiyamani ari 2 kali nangtung. Qiyamani ari 2 kali ngadeg, 2 kali nangtung. Yutilu numanjangkeun si jalma, yutilu numanjangkeun si jalma, yutilu numanjangkeun si jalma. Mana bieu teh? Al qiraata kana bacaan, al qiraata kana bacaan fihi madina itu qiyamani, fihi madina itu qiyamani. Kama barina tetap sapertoskeun keterangan saya titere bakal datang itu mah kudu pararanyang bacaanana nya. Wa fi kulli raqatin jeung eta tetep dina saban-saban rakaat. Wa fi kulli raqatin jeung eta tetep dina saban-saban rakaat ruku'ani ari 2 kali ruku. Ruku'ani ari 2 kali ruku. Yutilu barina manjangkeun si jalma. Yutilu barina manjangkeun si jalma atas biha kana tasbih. Atas biha kana tasbih fi madina itu ruku'ani. Bima dina itu ruku'ani dina ruku panjangkeun tasbihna subhana rabbiyal adimi wa biham dihina ulah 3 kali 11 kali atuh. Duna sujud di barina henteu dina sujud. Duna sujud di barina teu dina sujud. Dina sujud mah henteu biasa-biasa we 3 kali. Fala yutawilu maka teu kudu manjangkeun si jalma. Fala yutawilu maka teu kudu manjangkeun si jalma hu kana itu sujud. Wahada jeung ari ieu kaul wahada jeung ari kaul ahadu wajhaini eta salah sahiji tina 2 jalan. Ahadu wajhaini eta salah sahiji tina 2 jalan. Lakini sahih tetapi nari kaul anu sahih. Lakini sahih tetapi nari kaul anu sahih. Annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah. Annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah yutawilu eta manjangkeun si jalma. Yutawilu eta manjangkeun si jalma hu kana itu tasbih. Kana itu tasbih. Nah waruku'i kana saumpami ruku. Nah warukui kana saumpami ruku Allah di anu qoblahu tetap Allah di samemeh sujud. Qoblahu tetap Allah di samemeh sujud. Wa yaktubu jeung khutbah salimamu imam. Wa yaktubu jeung khutbah salimamu imam ba'da madina sabada salat kusuf jeung husuf. Ba'da madina itu kusuf samsi wa husufil qamari ay salatil kusufi tegasna dina sabada salat samagaha matahari wal khusufi jeung samagaha bulan. Khutbataini kalawan 2 kali khutbahan. Jadi jika sholat Idul Fitri sholat heula baru khutbah gitu. Di Jumahan mah khutbah heula baru sholat. Khutbataini 2 kali khutbahan.
Ka khutbah tayil Jumati khutbah nama jiga khutbah Jumat khutbah nama ka khutbah tayil Jumati barina tetep sapertoskeun khutbah dua salat Jumat fil arkani dina pirang-pirang rukun. Naon rukunna? Maca hamdulillah, sholawat, terus maca ayeuna salah saya Quran, terus wasiat heula wasiat, terus Quran, terus naon deui jadi ngado ka muslimin muslimat mukminin mukminat wasyuruti jeung pirang-pirang syaratna jiga kitu. Wayahatsu jeung ngagegereh teh ngamotivasi si khatib. Wayahatsu jeung ngamotivasi si khatib ngagegereh si khatib anasa ka manusa fil khutbataini dina dua khutbahna ala taubati kana tobat minadunubi tina pirang-pirang dosa wala fi'lil khairi jeung kana migawe kaalusan min shadaqatin tina sedekah wa itkin jeung ngamerdekakeun wa nawi dalika jeung saumpamina itu itkin dina khutbahna eusina kudu marentah naon tobat marentah midamel kasayan cara sedekah ngamerdekakeun abid ayeuna mah naon atuh wakaf atuh jariah dan lain-lain atanapi non mereka anak yatim wa yusiru jeung ngalalaunan keun itu si khatib ata imam wa yusiru jeung ngalalaunan keun itu si imam bil qiraati kana bacaanana fi kusufi syamsi dina salat samagaha matahari waya jaru jeung narikeun itu si imam bil qiraati kana bacaan fi khusufil qamari dina salat samagaha bulan wataputu jadi ari salat gerhana matahari malalaunan si imam teh salat gerhana bulan mah ditarikeun wataputu jeung lepot naon salatu kusufi syamsi salat gerhana matahari salat samagaha matahari bil injali ku geus narima ku sabab narima caang lamun ayeuna kondisi geus caang menerang itu geus ayeuna non ngaranna geus beres teu kudu ayeuna teu bisa salat lil munkasipi karena narima kabuka wabi guru biha jeung ku surupna itu syamsu kasipatan barina anu katutup wataputu jeung lepot naon salatu husupil qamari salat samagaha bulan bil injali ku narima caang bilinjali ku sabab narima caang watulu isyamsi jeung bijilna panon poe la bitulu il fajri teu kalawan bijilna fajar wala bi gurubi jeung teu kalawan surupna itu fajar khosipan barina nu katutupan palataputu maka telepot naon as-salatu salat paslun ari eta ji pasal piaka min salatil istisqa inu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang hukum salat istisqa naon ari istisqa tolabus sukya tegas nama nyuprih ceboran panyebor nyuprih hujan nyuprih panyebornya tola bisukya tegas nama nyuprih panyebor supaya datang hujan minallahi ti Gusti Allah taala barina mahlur Allah wasolatul istisqai jeung ari salat istisqa masnunatun eta nu disunatkeun limukimin pikeun jalma anu mukim wa musafirin jeung jalma anu musafir berpergian ingdal hajati dina nalikana butuh butuh naon nya butuh cai hujan pan halodo
minin kitoi goisin tina lantaran pegatna hujan, minin kitoi goisin tina lantaran pegatna hujan. Aw aini ma'in atawa datiahna cai, aw aini ma'in atawa datiahna cai. Wa nawi dalika jeung saumpamana mazkur in kitoi gois aw aini ma'in. Watu adu jeung dibalikan, watu adu jeung dibalikan naon salatul istisqa salat istisqa. Sanian barina nu kadua kalina wa aksaro jeung leuwih loba. Sanian barina anu kadua kalina wa aksaro jeung anu leuwih loba min dalika tibatan sanian ilam yusqau lamun teu disiram teu dihujanan itu kaum, ilam yusqau lamun teu dihujanan itu kaum, ilam yusqau lamun teu dihujanan itu kaum hatta yasqi dugi ka ye hatta yasqia dugi ka yen ngahujanan, hatta yasqia dugi ka yen ngahujanan hum ka itu kaum, hatta yasqia dugi ka yen ngahujanan hum ka itu kaum insyaallah Gusti Allah. Jadi salat istisqa teh bebas sekali, dua kali, tilu kali, empat kali terus sepanjang can turun hujan. Paya muru maka marentah, paya muru maka marentah ka itu kaum nadban barina sunat, paya muru maka marentah ka itu kaum nadban barina sunat salimamu imam, maka si kaum diparentah ku si imam wanawi jeung wanahuhu jeung saumpamana imam, wanahu jeung saumpamana imam bitobati kana tobat, bitobati kana tobat. Si imam teh nitah tarobat atuh meureunnan aya nu ngaganyel aya dosa meureunnan tah maka nitah tobat heula ka masyarakat teh. Wayal jamu jeung mistihum ka itu kaum, wayal jamu jeung mistihum ka itu kaum naon imtitsalu amrihi turut patuh kana parentah imam, naon imtitsalu amrihi turut patuh kana parentah imam. Wajib dilaksanakan ku masyarakat tobatna. Kama apta barina, kama barina tetap sapertoskeun katerangan, kama barina tetap sapertoskeun katerangan apta geus matwakeun, apta geus matwakeun bihi kana itu masaan Nawawi Imam Nawawi. Wa taubatu jeung ari tobat minadzanbi tina dosa, wa taubatu jeung ari tobat minadzanbi tina dosa, wajibatun etan wajib itu taubat, wajibatun etan wajib itu taubat. Amaro nu marentah, amaro nu marentah salimamu imam, salimamu imam biha kana itu taubat, biha kana itu taubat aula atawa henteu, aula atawa henteu. Rek marentah rek teu diparentah rek teu diparentah tobat mah wajib tobat mah. Nu kaduana si imam kahiji nitah tobat kembali ke Allah. Wasodakoti kaduana nitah sedekah, wasodakoti jeung kana sedekah, wasodakoti jeung kana sedekah, wal khuruji jeung kana kaluar minal madzalimi tina pirang-pirang pangdolim, wal khuruji jeung kana kaluar minal madzalimi tina pirang-pirang pangdolim. Sina urah dalolim lil ibadi ka pirang-pirang hamba, lil ibadi ka pirang-pirang hamba. Wa masolihatil a'dai jeung wa musolahatil a'dai, wa musolahatil a'dai jeung ngaluruskeun permusuhan, wa musolahatil a'dai jeung ngaluruskeun permusuhan. Mungkin aya pertikaian antara masyarakat satu dengan yang lainnya dilirenkeun. Wasiami salasati ayamin jeung kana puasa tilu pirang-pirang poe, wasiami salasati ayamin jeung kana puasa tilu pirang-pirang poe. Puasa heula sampai salat teh nya tilu poe sampai salat istisqa teh. Qabla mi'adil huruji dina sata'acan balik kalau qabla mi'adil huruji dina sata'acan balik keluar, tempat balik keluar payakunu maka bukti itu siam, waktu balik keluar payakunu maka bukti itu siam bihi ka itu ima, payakunu maka bukti itu siam bihi ka imam naon arba'atu ayamin opat pirang-pirang poe. Si imam berarti opat poe. Jadi si imam puasa heula. Contoh ya. Poe Senin imam puasa. Nah, baru poe Selasa, Rebo, Kemis nitah puasa ka
saha anu sejen gitu masyarakat mah 3 poe imam sumaya rujuk tah geus kitu geus nitah puasa sumaya rujuk tuluy keluar itu imam sumaya rujuk tuluy keluar itu imam bihisar tanah kaum fil yaumi robi dina poenan kaopat fil yaumi robi dina poenan kaopat poenan berarti Senin imam puasa terus ayeuna nitah ka jalma dikumpulkeun sina paruasa Salasa Rebo Kem berarti poe Kemis keluar imam jeung masyarakat keluar imah siaman barina puasa naon eta teh poe Kemis teh bari siaman barina kayaan puasa keur puasa berarti salat istisqona teh bari puasa goiro mutatayyibina barina anu henteu seseungitan goiro mutatayyibina barina anu henteu seseungitan teu make seseungitan jadi menampilkan orang teh menampilkan kabutuh gitunya ulah seseungitan ai seseungitan mah gaya atau hari raya gitu ieu mah ciri orang teh hina di payunan Allah wala mutazayyinina jeung teu barina anu darangdan wala mutazayyidina jeung teu barina anu darangdan ulah darangdan garaya tapi biasa-biasa sebab orang nyirikeun hina di payunan Allah nyirikeun orang teh butuh karena hujan ti Allah bal yakhrujuna balikta kalaluar itu kaum Fisya bibadlatin dina acuk hina Fisya bibadlatin dina acuk hina garis miring acuk butut Fisya bibadlatin dina acuk hina garis miring acut naon nu hina teh acuk butut acuk biasa-biasa bahkan nu acuk nu paling butut bimuahadatin ta ieu mah masalah i'rab bimuahadatin maksuratin wadalin mujamatin sakinatin bimuahadatin kalawan dicecekan hiji bimuahadatin kalawan dicecekan hiji zalna dibaca za bimuahadatin kalawan dicecekan hiji dalna maksuratin anu dikasrohkeun bimuahadatin kalawan dicecekan hiji bakna maksuratin anu dikasrohkeun bidlatin berarti wadalin mujamatin wadalin jeung dal mujamatin anu bimuahadatin benernya anu cecek hiji maksuratin kasrohkeun bidlatin berarti lain badlatin bidlatin wadalin mujamatin jeung dal anu di cecekan luhurna hiji sakinatin anu sukun wahia jeung ari itu bidlah wahia jeung ari itu sia bidlah naon atuh acuk hina acuk butut teh ma eta acuk ya yulbasu dipake itu mah min siabil mihnati tina acuk butut min siabil mihnati tina acuk butut waktal amali dina waktu gawe gitu nganggo acuk koper gardu kita gitu. Wastikanatin jeung khusu wastikanatin jeung khusu aya khusuin tegas nama khusu wa tadaruin jeung DP teh handap asor ulah cegege ulah tangah aya huduin tegasna mah handap asor wa tadzallulin jeung ngarasahina wa yakhrujuna jeung kalaluar itu kaum mahum sartana kaum wa yakhrujuna jeung kalaluar itu kaum mahum sartana itu kaum wa yakhrujuna jeung kalaluar itu kaum mahum sartana wa yakhrujuna jeung kalaluar aya wawan teh wasibianu teu berarti ya lugot akalunil barogis teh fa'il isim dohir jeung fa'il isim domir babarengan waqad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal filu lid dohiri ba'du musnadu kudu namakan laya jujul jamu bainal iwad wal muawadi anhu antara nu gagantian jeung digantian tapi ya kalah aya di payun aya pailna pada sa asibianu sok apiahna wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu
wal fi'lu lidzahiri ma teruskan ke kawajeje wayah rujuna jeung kalaluar ieu kaum mau sartana kaum saasibianu cah cilik budak leutik wasuyuh jeung pirang-pirang kolot ieu nya wasuyuh jeung pirang-pirang kolot wal aja itu jeung pirang-pirang nini-nini aki-aki nini aki-aki kolot kabeh budak leutik kalaluar sok wal bahaimu jeung bahkan wal bahaimu jeung pirang-pirang hayawan sato wal bahaimu jeung pirang-pirang sato daisuki wal bahaimu jeung pirang-pirang sato meri merina bawaan japatina bawaan hayamna bawaan wayusolli jeung salat bihim sartana kaum salimamu imam auna ibu atawa gagantina imam rakaataini kalawan dua rakaat kalawan dua rakaat kasolatil aidaini barina tetap sapertoskeun salat riroyo dua kasolatil aidaini barina tetap sapertoskeun salat Idul Adha Idul Fitri fi kaifiyatihima dina tata carana itu khusupil samsi khusupil qamari fi kaifiyatihima dina tata carana itu rokaaten mangga kana khusupil qamari kusupi samsi mangga tata cara salat gerhana jeung salat gerhana matahari gerhana bulan sarua we jeung salat Idul Fitri itu berarti takbir sabaraha kali 7 kali rakaat kahiji rakaat kedua sabaraha 5 kali minal iftitahihi nyatana maca iftitah heula wa ta'awudi jeung maca ta'awud auzubillah wa takbir jeung maca takbir sab'an kalawan 7 kali itu geuningan pirokaatil ula dina rakaat kahiji wa khamsan jeung kalawan 5 kali pirokaatis tsaniyati dina rakaat nu kadua birob iyadaihi kalawan ngangkat dua pandanganna imam Allahu akbar geus beres salat sumayah tubuh tuluy khutbah si imam nadban barina sunat khutbataini kana 2 kali khutbahan kahutbatayil aidaini barina tetep sapertoskeun khutbah 2 hari raya 2 kahutbatayil aidaini barina tetep sapertoskeun khutbah 2 salat Idul Adha Idul Fitri fil arkani dina pirang-pirang rukuna sok sipoho muji hamdul wa muji kaal maca solaw terus wasiat kutak wa maca Quran ngadoa ka mukminin mukminat wa ghairiha jeung salianti itu arakan lakin yastagfiru tatapina istighfar si khatib Allah istighfar teh hartosna menta panghampura lakin yastagfiru tatapina istighfar si khatib menta hampura si khatib Allah ka Gusti Allah taala barina maha luhur Allah fil khutbataini dina khutbah 2 badala takbiri barina gaganti takbir sok berarti kan khutbah kahiji takbir sabaraha kali si khatib teh 8 kali sama alhamdulillah teh Allahu akbar 8 kali na Idul Adha Idul Fitri tadi gentian ku istighfar sakumaha berarti astagfirullahaladzim 8 kali terus barokallah khutbah kedua cengkat deui sama alhamdulillah istighfar deui ngagentian takbir 7 kali sok astagfirullahaladzim ileh badala takbiri balina jadi gaganti takbir awalahuma dina mimiti itu khutbaten fi khutbatayil idaini dina khutbah 2 Idul Fitri Idul Adha fi khutbatayil idaini dina khutbah 2 riroyo 2
Fayabtatihu maka ngamimitian si khatib. Fayabtatihu maka ngamimitian si khatib al khutbatal ula kana khutbah nu kahiji. Al khutbatal ula kana khutbah nu kahiji bil istighfari kumaco istighfar. Astagfirullah al adim tis'an kalawan salapan kali. Wal khutbah tsaniyata jeung kana khutbah nu kadua. Wal khutbah tsaniyata jeung kana khutbah nu kadua sab'an kalawan 7 kali. Kumaha istighfarna ieu lengkap istighfarna mah kieu wasigatul istighfari jeung ari segat istighfarna astagfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sareng astagfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul astagfiru nyuhunkeun panghampura abdi. Astagfiru nyuhunkeun panghampura abdi. Nyuhunkeun nyuwun pangapunten abdi Allah ka Gusti Allah. Al adim anu maha agung Allah. Al azim anu maha agung Allah. Alladzi anu la ilaha ta'ayah pangeran nu hak di ibadahan eta maujud. La ilaha ta'ayah pangeran nu hak di ibadahan eta maujud. Illahu angin saha Allah. Illahu angin saha Allah atawa illahu angin tegasna Allah. Al hayyu anu maha hirup Allah. Al hayyu nu maha hirup Allah. Al qayyumu anu maha jumeneng Allah. Al qayyumu anu maha jumeneng Allah. Wa tubu jeung tobat abdi. Wa tubu jeung tobat abdi ilaihi ka Allah. Wa takunu jeung bukti naon al khutbatani dua khutbahna. Wa takunu jeung bukti naon al khutbatani dua khutbahna ba'dahuma dina sabada itu raqaten. Ba'dahuma dina sabada itu raqaten ay raqaten tegasna mah dina sabada salat 2 rakaat. Wa yuhawilu jadi khutbah nanti kudu geus salat. Jika Idul Fitri Idul Adha we khutbah heula terus salat. Terus praktek aya praktek tambahan dina khutbahna nyaeta wa yuhawilu jeung mindahkeun ngagilerkeun mindahkeun. Wa yuhawilu jeung ngagilerkeun atanapi mindahkeun sal khatibu si khatib ridaahu kana solendangna itu si khatib. Lamun ku urang mah disebutna teh naon solendang teh sorban. Padahal solendang teh anu dianggo dina tak itu solendang rida ngaranna. Lamun imamah sorban itu anu di nu kieu anu dibenokeun itu sorban. Ngan datang ke Indonesia nu di tuna dina lureun tak teh ngaranna naon? Sorban. Padahal sorban mah lamun dibuntelkeun kana mastaka itu sorban. Imamah bahasa Arabna. Lamun anu di kana tak-takeun kieu mah ngaranna rida sanes imamah. Rida solendang. Ngan bahasana urang mah geus jadi naon sorban ceuk Sunda mah. Payaj'alu maka ngajadikeun si khatib. Yaminahu kana katuhuna itu rida. Yaminahu kana katuhuna itu rida. Tingali ini katuhu tuh. Sorban simkuring di katuhu. Jadikeun posisi nu katuhu yasarohu kana kencana itu rida. Si sorban teh digilerkeun pas khutbah teh. Jadi dikenca. Yasarohu kana kencana itu yaminahu kana katuhuna itu rida yasaru kana kencana itu rida wa alahu jeung kana luhurna itu rida aspalahu wa alahu jeung kana luhurna itu rida aspalahu kana hanapna itu rida aspalahu kana hanapna itu rida ta ieu luhurnya ieu luhur ieu hanap nu luhur jadi dihanap anu kenca jadi dikatuhu sok berarti kieu tatek ieu kan di luhur jadi kieu set tuh nah kitu carana wa yuhawilu jeung ngagilerkeun saanasu manusa sahaman anasu masyarakat ardiyatahum kana pirang-pirang solendangna itu nas ardiyatahum kana pirang-pirang solendangna itu nas misla tahwilil khatibi barina saumpama ngagilerkeunana mindahkeunana si khatib misla tahwilil khatibi barina saperti ngagilerkeun mindahkeunana atawa si mindahkeunana si khatib sarua masyarakat ge nurutan kitu di salorban naon eta teh palakiahnya
Palakiyah teh naon palakiyah apa palakiyah teh atau muncul kurang mah supaya gitu ieu teh isyarah bahwa mindahkeun teh tina halodo jadi kana naon hujan kitu palakiyah teh mindahkeun tina tingkah satu tingkah kana tingkah lain nyaeta tina tingkah halodo pan cai pindahkeun gilerkeun ku sorban jadi tingkah hujan nu luhur jadi hanap jadi luhur wa yuksiru pas khutbah teh kitu di tengah-tengah di mana we wa yuksiru alus tengah-tengah wa yuksiru jeung keur ieu nya keur ganti khutbah antara khutbah ka ieu khutbah kadua di dinya teh naon nah eta teh wa yuksiru nya jeung ngalobakeun si khatib wa yuksiru jeung ngalobakeun si khatib minad du'a tina doa sing loba ngadoana talar ti ayeuna doa naon we sok sabisa-bisa doa Allahumma barik lana ge mah bismillah baca sadayana baca doa nu bersangkut pautnya doa istighfar robbana dolamna la ilaha naon we matak sing loba ti ayeuna doa teh pemudaharaan doa naon doa hoyong dihampura dosa doa hoyong aya segala rupa lah siron barina launan wajahron jeung tarik bihaitsu asarro pahaitsu asarro maka dina sakira-kira alon paesu asaro maka dina sakira-kira alon lalaunan sal khatibu si khotib asaro maka lalaunan alon-alon sal kaumu kaum biduai kana doa lamun si khotib ayeuna ngadoana alon-alon maka masyarakat oge alon-alon wa sujaro jeung dina sakira-kira narikeun si khotib wa sujaro jeung dina sakira-kira narikeun si khatib amanu maka maca ta amaca amin ammanu make tasdid aminu ta minan ammanu maka maraca amin atau ngaminan itu si kaum ala duahi kana doana itu si khatib doahu kana ala doaihi kana doana itu si khatib yuksiru jeung nyeurkeun sal khatibu si khatib minal istighfari tina istighfar wa yaqra'u jeung maca si khatib qaulahu kana dauhan Gusti Allah qaulahu kana dauhan Gusti Allah kana firman Allah taala bareng Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara sok istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum sing apal istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midran istaghfiru kudu menta hampura aranjeun kabeh Robbakum ka pangeran aranjeun kabeh wal mana wallahu alam Robbakum ka pangeran aranjeun kabeh innahu karna sayaktosna itu Rob kana eta bukti itu Rob Ghaffaron eta zat anu maha ngahampura yursil maka bakal ngutus Allah Rob yursil maka bakal ngutus Rob as-sama kana langit dalam kurung hujan maka Allah bakal ngutus langit tegas nama ngutus hujan alaikum ka aranjeun kabeh midroron barina bulak-balik terus menerus bakal hujan surah Nuh tinggal dina Quran surah Nuh
surah Nuh ayat 10 jeung 11 surah Nuh ayat 10 sareng 11 surah naon Nuh ayat 10 sareng 11 sok istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midran wa fi badin usail mati jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan wa fi ba'din usail mati jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan ziyadatun ari tambahan mana tambahanana wahya jeung ari itu ziyadah wayad'u eta lapad wayad'u wayad'u jeung ngadoa si khatib wayad'u jeung ngadoa si jalma si khatib bidu'ai Rasulillahi kalawan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jeung ari itu doa barisan Allahumma ij'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya azabin wala muhkin wala mahkin wala balain wala hadmin wala gharakin wa Allahumma ala dzirabi wal aqami wa manabitish syajari wa butunil audiyati Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma asqina ghaithan mugithan hani amarian marian sahan aman godakon tobakon mujallalan daiman ila yaumidin Allahumma asqina ghaitha wala taj'alna minal qanitin Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wal dongki mala nashku ilaika Allahumma anbit lana zur'a wa adir lana dor'a wa anzil alaina min barakatis samai wa anbit lana min barakatil ardi waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar farsil sama alaina midrara wa yagtasiru ma ta'ala doa Allahumma ya Allah ij'al mugi ngajantenkeun Allah ij'al mugi ngajadikeun Allah kana itu hujan kana itu sama motor hujan kana itu hujan suqya rahmatin kana hujan rahmat suqya rahmatin kana hujan rahmat mudah-mudahan Allah ngajadikeun ieu hujan teh hujan kanyaah hujan naon rahmat wala taj'al jeung ulah mugi ulah ngajadikeun Gusti wala taj'al jeung mugi ulah ngajadikeun Gusti suqya adabin kana hujan siksaan suqya adabin kana hujan siksaan wala mahkin jeung wala mahkin jeung lain hujan anu ngaruksak wala mahkin jeung lain hujan anu ngarusak wala balain jeung wala balain jeung ulah anu jadi balai musibah wala balain jeung ulah jadi balai wala hadmin jeung ulah anu ngarusuhkeun wala hadmin jeung ulah anu ngarusuhkeun ngarusuhkeun kuba ngarubuhkeun wala hadmin as-salatu imaduddin paman aqoma faqad aqomadin wa man hadamaha faqad hadamadin jalma anu awan ngahancurkeun salat eta ngahancurkeun agama ngarubuhkeun berarti wala hadmin jeung ulah anu ngarubuhkeun wala gorqin jeung ulah anu ngerem ulah anu naon ngerem ulah anu ngerem teh ulah anu sampai jadi banjir Allahumma ya Allah
Allahumma ya Allah ala dirobi. Katanya. Allahumma ya Allah ala dirobi kana mugi kana bukit. Doa bukit. Wal akami tegesna bukit wa manabiti syajari jeung pirang-pirang tempat naon ayeuna tangkal wa manabiti tempat jadina tangkal wa manabiti syajari jeung pirang-pirang tempat jadina tangkal wa butunil audiyati jeung jerona pirang-pirang jurang wa butun audiyati jeung jerona pirang-pirang bulan. Allahumma ya Allah hawalaina. Allahumma ya Allah hawalaina mugi ngajantenkeun Allah kana hujan. Allahumma ya Allah Allahumma Allah mugi ngajantenkeun hawalaina kenca katuhun abdi sadaya. Hawalaina sakurilingeun mugi Allah ngajantenkeun hujan teh hawalaina sakurilingeun abdi sadaya kenca katuhun. Wala alaina wala jeung mugi ulah ngajantenkeun kana hujan teh alaina madarat ka abdi sadaya. Alaina madarat ka abdi sadaya. Allahumma ya Allah iski mugi nyebor Allah. Iski mugi nyebor Allah na ka abdi sadaya goizan kalawan nyebor. Goizan kalawan nyebor mugisan. Goizan kalawan nyebor mugisan anu nyalametkeun. Mugisan anu nyalametkeun hanian anu gampang. Hanian anu gampang. Hanian anu gampang marian anu dipuji. Marian anu dipuji. Sahan anu ngabijilkeun kana jajadian. Sahan anu ngabijilkeun kana jajadian. Sahan anu ngabijilkeun kana jajadian. Tos aman anu nyurambahan. Aman anu nyurambahan. Anu nyurambahan teh anu ngawalatraan anu seueur menyeluruh. Godakon anu berlimpah. Godakon anu berlimpah. Godakon anu berlimpah. Tobakon anu non ieu teh tangga teh. Tobakon anu ningkat-ningkat. Tobakon anu ningkat-ningkat. Mujallalan. Mujallalannya anu menggon dina jero taneuh. Tobakon anu nungkebi anu ningkat-ningkat anu minuhan. Tobakon anu ningkat-ningkat dalam kurung minuhan nungkebi bahasa kolot nama nungkebi minuhan. Mujalalan anu menggon dina jero taneuh. Mujalalan anu menggon dina jero taneuh. Daiman anu salawasna. Daiman anu salawasna. Ila yaumiddin dugi ka poe kiamah. Allahumma ya Allah iski mugi nyebor Gusti. Allahumma ya Allah iski mugi nyebor Gusti na ka abdi sadaya. Algoisa kana hujan. Wala taj'al jeung mugi ulah ngajadikeun Allah. Wala taj'al jeung mugi ulah ngajadikeun Gusti. Gusti Allah na ka abdi sadaya minal qanitina. Eta tetep na ka abdi sadaya minal qanitina eta tetep tisapalina jalmi anu megatkeun pangharepan. Minal qanitina eta tetep tisapalina jalmi anu megatkeun pangharepan. Naon teh? Putus asa. Ulah ngajadikeun Allah ka abdi jalmi anu putus asa. Allahumma ya Allah inna bil ibadi sayaktosna eta tetep ka hamba.
ka pirang-pirang hamba. Innal ibil ibadi sayakosna eta tetep ka pirang-pirang hamba wal biladi jeung ka nagara wal biladi jeung ka daerah nagara minal juhdi tina kamasyakatan kapayahan minal juhdi tina kapayahan karipuh wal ju'i jeung lapar wadongki jeung rupek naon ma aya perkara la nashku teu ngalaporkeun kami sadaya ila ilaika angin ka Gusti Allahumma ya Allah anbit mugi ngajadikeun Gusti lana pikeun abdi sadaya azur'a kana pepelakan mugi Gusti ngajadikeun pikeun abdi sadaya kana pepelakan wadir lana wadir jeung mugi ngalobakeun Gusti lana pikeun abdi sadaya ador kana cai susu wa anjil jeung mugi ngalungsurkeun Gusti alaina ka abdi sadaya min barokati samai tina sapalina pirang-pirang kabarokahan hujan atanapi langit min barokati samai tina sapalina pirang-pirang kabarokahan naon langit tegasna naon hujan wanbit jeung mugi ngajadikeun Gusti lana pikeun abdi sadaya mangpaat pikeun abdi sadaya min barokatil ardi tina sapalina pirang-pirang kabarokahan bumi eta sunge salalubur meureun cai waqsif jeung mugi ngaleungitkeun Gusti anna ti abdi sadaya minal balai tina musibah cocoba naon musibah teh cocoba makana perkara layak sipu teu ngaleungitkeun teu bisa ngaleungitkeun kana itu ma sagoiruka salianti Gusti Allahumma ya Allah inna sayakosna abdi sadaya nastagfiru eta nyuhunkeun pangampura abdi sadaya ka Gusti innaka sayakosna Gusti kungta eta bukti Gusti Ghafaron eta dat anu maha ngahampura parsil maka mugi ngutus Gusti asama akana langit dalam kurung hujan tegas nama cai hujan alaina ka abdi sadaya midoron barina bulak-balik tuluy teh wayag tasilu jeung adu si jalma pilwadi dina jurang dina leuwi cek urang kidul mah pilwadi dina jurang kalaneuh ida salah laneuh lebak ida salah di mana-mana ngocor itu wadi wa yusabiu jeung maca tasbih itu si jalma liro di karena petir jadi lamun misalkan Gus si jurang lamun ayeuna mah daeuh atuh dibawakan kadu mah atawa walungan atawa naon ngaranna teh ieu teh curug langsung lamun geus tarurun cai teh langsung sadayana teh bungah kitu ngarasa bungah langsung ngarojay kitu didinya wa yusabihu jeung maca tasbih si jalma liro di karena petir wal barqi jeung kilat awamun geus ayeuna datang petir berarti eta teh hujan pan aya kilat nah langsung maca tasbih subhana may yusbihur ra'da bihamdihi
wal malaikah min khifatihi subhana may yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Terang bacaan anak tulis sok tulis lamun ngadenge petir guludug airo du mah guludug ma'ruf tah bacaan anak subhana may yusabbihur ra'da subhana may yusabbihur ra'da bihamdihi subhana may yusabbihur ra'da bihamdihi tos wal malaikatu min khifatihi subhana may yusabbihur ra'da bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Lamun aya kilat bacaanana ieu eta mah amun aya guludug ekspres. Lamun aya kilat mah ieu subhana may yurikumul barqa subhana man mun aya kilat ieu mah subhana man yurikumul barqa yurikumul barqa yurikum al barqa subhana man maha suci dat yurik geus ningalikeun man kum karanya kabeh al barqa kana kilat subhana ma yurikumul barqa khaufa wa tama'a khaupan karena sieun wa tama'an jeung berharap subhana ma yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Salajengna intahat geus beres geus repeh intahat geus beres naon ajiyadatu ieu tambahan intahat geus beres naon ajiyadatu ieu tambahan waya jeung ari itu jiyadah lituliha karena panjangna ieu jiyadah latunasibu eta henteu mantesan ieu jiyadah halal matni kana tingkah namatan minal ikhtisori tina ringkes hari matan takrib kan matan ringkes maknya kudu ditamahan doa-doa nu pararanjang jadi teu pantes dina kitab nu pararanjang we aya wallahu jeung ari Allah a'lamu eta nu maha uninga Allah wallahu a'lam. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah.